Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun nami abdi Diki kelas 1A. Abdi bade nyaritakeun Kancil jeung Buhaya. Hiji poe aya kancil anu kalaparan. Anjeunna hoyong tuang timun ka resepna, tapi timunna aya di sabrang walungan. Kancil mikir cara menang ide anu sae. Kancil ngadeuriut Buhaya, Buhaya, hayu urang kaluar. Buhaya kagang ku kancil. Anjeun hayang daging segar? Tanya si kancil. Buhaya atoh pikeun tuang siang. Kancil naros. Buhaya ngadamel jajanan. Satuluyna kancil loncat ke awak Buhaya ka sabrang walungan. Si kancil hatur nuhun sareng hapunten ka Buhaya. Para Buhaya eta kesel. Tuntungna kancil tiasa tuang timun ka resepna. Hatur nuhun.